berat jadinya mah mere awewe teh teu cereg lah. Teu cereg kumaha saremo? Lah teu cereg we pokona mah. Lain awewe nu mana ieu teh? Anu kamari teh ya. Nu ku aing dibikin nomor teleponna? Heeh. Emang teu ceregna di belah mana? Hah? Lain aya didinya menang awewe ti mana eta berat? Eta tina medsos kumaha di? Duna tina medsos mah apal atuh. Pan apal tipe urang teh nu kumaha? Anu mata nasipit berat, teu nu mata duitan. Anjing. Nya aing nawannya saremo. Ya, mau arek awewe anu mata sipit, bolotot, sayu, kabehna ge sarua mata duitan sih teh. Sepakatnya neng ece, ibu teteh, sepakat. Sok tulis di kolom komentar. Sepakatnya sadayana istri mata duitan. Leres teh. Di situ percaya ke, iya diposting komenana kumaneh tingali. Pasti ngeracung kabehna ge mau. Ya. Da meuli skincare mahnya, meuli make up. Udah cukup ku panon sipit sih teh. Ku duit. Mata positif. Ya. Mata duitan. Leres. Acung ah. Gitu sih teh saremo. Hah, bisa wae iya anjir laleur pitek ya. Jul, are bibi irah ek beungharnya. Asa nanti balah hirup sangsara bae. Atuh bersyukur we atuh Bi. Ku bisa dahar unggal poe jeung make baju ge atuh. Terus alhamdulillah. Karena harta mah titipan Bi. Terus anu bibi ditipkeun ka saha? Buah ka manehnya Jul. Cika aing deui bae. Irahana Bibi mihapekeun harta, nitipkeun harta. Mihapekeun duit ke tara pengot harta. Pajar meureun. Nya. Ah, buah heueuh. Meureun si Pajar. Awas kurang pajar isuk maneh dipegat belik sakola. Tuman. Mang, amang kamari lah Jawa yang tadi lapang dek-dek. Tuh Jay. Kumadalangna alus tuh Jay. Lah, Cileupeng Mang. Wayang mana wayang hareupeunana. Yang Cileupeng meureun anda eta mah pembukaan. Lah, pembukaan wae, bubar wayang nage. Nah, kegerelut eta. Henteu, ku ajai dikatepel tarang dalangna. Pusing tuh dah. Budak krempag. Tuar we sekalian atuh panggungna. Kagok pisan. Dek, dengan sangu tuh, jangan ke buka. Emang mana puasa Jay? Puasa tuh. Malah mah ajai mah bukan narek adan isya, ame ganjarana loba. Di mana-mana gari buka puasa mana beka maghrib meureun teu ka isya. Anu gawe ge mun ngalembur bayaranna dileuwihan, meureun sarua puasa ge. Heueuh nya Jay. Ah bibi ge arek nurutan buka subuh sakalian menang loba. Nya. Alhamdulillah si Emo nama hirupna kamajuan. Saha? Si Emo Dah. Anjir. Tengana aja. Di saremo hirupna aya kemajuan. Iya yang mustahil gitu teh sebutna Bi. Pagawean si saremo mah lantung luntang hirup lagi. balik luntang lantung gitu. Terus ganti deh. Enggus. Lah eta lah pokoknya mah Bi. Si saremo mah baheula ge disakolakeun ku kolotna mubah. Percuma teu diterapkeun dina kahirupan kabisa di sakola teh. Mata kitu. Mata teu nganal lamun si saremo ayeuna aya kamajuan dina hirup. Ustaz. Ya guys nya, bener tuh. Ih, bu aya mah kamajuan anak. Naon kamajuanna? Geus pinter nyakolakeun BPKB si Emo teh Anjing. Parah anjing. Ya, Bi, anu lulusan sapola PAUD oge Bi bisaeun nyakolakeun BPKB mah. Parah Bi aing ieu. Suatu prestasi merenya nyakolakeun BPKB teh. Boe bah. Bisa wae ya anjir laleur pitek ya. Kamari di mah rame naon Bi? si Amang pugu Naon si Amang?
Kan balik gawenya hujanan tatus kabulusan manehna teh. Piraku kabulusan wae ini rame anjing si Amang. Kan panahkeun cai ku bibi. Oh, terus Dileobkeun da karunya. Moal bah karunya cenah. Bi karunyaan keneh dileop atuh bi. Parah bi aing ieu. Nya ada si Amang teh hayamnya. Cabutan buluna sekalian anjir. Terus bakakak weh. Parah bi aing. Ampun teuing. Habis wae ieu ya anjir. Lalai kasasar ya. Mang, Amang penting ngerasa lini tuh. Itu Jay. Amang sare berangke nih ripuh tuh nuh. Nya tuh da Amang mari geus sare mau karasana naon da sarena juga nu latihan maot. Sari ngomong maneh hampang teh ulah kitu Jay. Pamali. Emang bener riput tinggal ini. Bener, mun badag. Atuh badag mun bener aya nogan. Nya di. Itu cuang tangan ke ditinju jeung umi. Wah bener tapi nak. Sok ieu ngabintih indungna sok naladung. Nogan kitu masuk galak. Oh. Ari lini jalu sok kongkorongok tara Mang. Tah eta teh amang ge can apal. Ting teh sebenarnya keur ngadongengkeun naon di. Lini teh hayam. Dukap Mang. Ajai ge teu apa? Ini soang Mang. Nya. Soang. Nya. Soang mah bodas alusnya. Heeh. Bemal naladung paling nyolodok ke wungkulnya. Nya. Mang, anjir Amang jadi artis euy. Terus naon dicek saha lah. Cek Mang CS cenah Amang jadi pemeran manusia mubazir dina film Hidayah. Terus orang kumaha paena ngambangnya na solokan. Nya jiga Wah ebah. Budak rempag. Maya tadi geus setuju maahan deui bae nya budak rempagnya. Teu Mang. Kumaha di? Pan aja teh geus mangkatnya Mang, geus tepi masjid. Ya terus? Tah, meme asup ke masjid teh aya tulisan Mang, anu mau HP dipaehan. Nya jadi balik deui we da sieun. Anu dipaehan teh HP-na, lain jelmana. Budak rempag anggar. Budak teh yang mas santren puguh. Mana yang kono badag nih pasantrenna. Bingung kalah. Ya alus udah kayak pasantren tinggal pasantren kan we. Yang nu badagu mah ya teh da loba atuh pasantren tinggal milih. Mana? Ciamis loba urang mun Ciamis teh ieu teh loba pasantren hungkul mun kurang badag atuh di ditu di Tasik. Bah sarua bae di Tasigenan tulisanna pondok pesantren berarti eta pondok teu panjang. Yang saya nu panjang di man badag. Nying. Anggar ieu bibi aing. Bi maksudna pondok pesantren teh lain masalah panjang ajeng pondokna atau badag di. Memang pondok disebutna jadi monok eta jelema di dinya barudak di dinya maronok di dinya masantren dibere pendidikan agama maksudnya. Lain masalah pondok panjang gede leutik atau kumaha. Kau mau make buleud mah henteu. Ya guys ya. Ai mana gal kana dicul ayeuna. Naon ri bi? Milu baturan lah. Sistemna kumaha di? Pembayaran anak. Nya. Di abi mah hijian bi. Kan aya tahapan. Misalkan hayang bersih jerona hungkul. Pambayar teh 10.000. Nya. Lamun hayang bersih luar jero mah 5.000 bi. Harganya murhan kan luar jero. Panari nu luar jero mah bari bi. Hayang bersih mah. Anu hese mah nu eta anu jerona hungkul nu bersih. Pan kudu dibalikeun. Disikat eta manual pan make leungeun. Mun yang bersih luar jero mah diasupkeun kana mesin cuci. Pinter maneh Jul bibi mah teu kapikir saeutik acan. Pasti we pinter mah da sakola panan. Dari mana eta? Di ditu
masih kena di lalajoanan ya nu karya patut Bolak balik tadi. Hah? Jahat. mani arah ruweuh gawe Sekali ngana ya ngalalajoanan jelema rempang mah nya Biasa balik nular ngawal itu. nular lagi leuwih-leuwih ti nular model corona Isu atuh ya, sampeun. ku nonton hungkul bisa jadi rempang sarua corona mah kudu lewat batu atau bersihin heula bubar mending ge bubar sok balubar Buat burit paling nggak. Karena balik.